Wilujeng siang pemirsa saputar info aya di sela-sela aktivitas kegiatan anjeun sareng abdi Ainun Siti Rahmah anu bade nyogikeun warta anu panganyarna sareng paling enggal Rebo 23 April 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Siti Nurani bade ngadugikeun warta nyaeta dunia pendakian Indonesia turut berduka meninggalnya Boyem, pemilik warung makan tertinggi di Gunung Lawu, Jawa Timur. Boyem maot dina yuswa 82 tahun saantos kasarang fenomena anu nyebabkeun kasehatanna turun drastis. Nurutkeun Kepala Dukun Cemoro Sewu Agus, Boyem dirawat di RSUD Ponorogo jeung RS Aisyah Ponorogo. Tapi kaayaana beuki parah anjeunna mimiti turun di gunung serta maot di padumukanana di Desa Gonggang Pagitan. Puluhan pendaki marangan layon Boyem ka pakuburan umum Desa Gonggang. Maranehna ingat Kak Boyem minangka sosok anu haneut. Sakitu anu kusim kuring didugikeun dina waktos ieu abdi Ainun Siti Rahmah sareng sadaya awak anu nuju ditugaskeun mundurkeun diri. Hatur nuhun wilujeng enjing sareng pendak deui.